Ujang ngaririnci bangkong sing karongkong bance sing karecet jangkrik sing karerik puting-puting kieu geus tumben 4 poe pasien nu ngaranna hobi jadi dukun lain pagawean hobi ieu mah. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang ki. Alhamdulillah. Terus lami ya teu pendak ya. Ke ieu saha? Abdi Taryono di Bali Tongong gitu. Oh, aya Ujang mah naon? Astagfirullahaladzim. Jika veteran perang we mah basokan. Ini mau kenapa ki? Aduh. Teuneun nya. Tong yang karusuhan. Sama nu kamari. Ampura kinya duh. Teuneun di tukang. Bade wihninya. Maksudna itu bade nyana kopi. Kajenting boga. Punten kinya. Boga pasien aing. Kadere sia. Kamari moal soang. Kita mau hayam camaning moal soang. Knalpot. Teh budak di mana? Ikan nama biang karusuhan, teh budak di lemurna. Assalamualaikum solongkrong we. Aduh. Aing peuting tok tok. Assalamualaikum ki. Saha? Ih, nu bieu. Satang nih we nu kieu. Ayeuna leres abdi tadi teh maksudna teh bade nyana kopi tah ieu tah. Aduh. Ieu termosna laki. Goblok. Kela. Ieu ai sia padukan. aya listrina teh ki. Abi mah teu kuat ku reungit kitu. Kumaha maneh? Aing asa dijajah ku Sema. Dan kayaknya Ai sia. nembangkeun deui Saya. Taryono nu tadi. Aduh. Aing yakin kameramen si Sadi jigana ngansuri. Gede rokok ki. Nya abdi teh. Teh Sia hilap. kenal pot manyut termos teh manyut. Ayo ketemu manyut. Aduh. Ai hilap, hilap. Abdi teh hilap. Kayak asa wawuh. Teh. Tadi teh saha? Taryono Taryono. ti Bali Tonggo di ditu. Nya gaduh keperyogian abdi teh ka dieu gitu. Jadinya apa sawing? Teu acan. Ye, boro-boro di dinya wing kita apa sawing? Sok sia. Aing nih can kena naon geus dijieun lieur ku maneh. Gimana ki rokona teh? Mana we sok Ayeuna. bebas. Sok jang lah. Hitung-hitung sedako we deka. Lain Tinggal hiji deui ki atuh. Bios Teh bios. pek wae sok. Si John Berlin nu beureum gitu. Lain Ujang Taryono. Nuhun abdi teh ti Bali Tonggo ditu. Maksud ka Jadi dieu abdi ka dieu teh karena abdi teh gaduh kasedih ki salaresna mah. Oh. Abdi datang ka dieu teh maksudna nya nyuhunkeun dibantosan ku aki teh kitu. Aduh. Alah. Sok pius. Rada kreatif sih. Eta manu aing. Ngege aki. Naga. Naga. Masuk aneh-aneh wae. Lain bin naon? Aya kararepat ka Nya dieu. karepet abdi teh ka dieu teh Oh, masalah. mun Tuh, masalah lo kan udah datang ke dia mau marah masalah we. Kalau mana teh? Jadi aki teh naon enak teh? Profesina naon? Ah, sakadae. Kayak aki mah bebas. Malukan kena aki teh bebas sirup. Ai aki teh nami teh Aki Suryono sanes? Oke. Jangan ngaran aki saha. Menyata apal aki. Poho. Aki Kan Suryono dia lain. Suryono sarua tadi. Abdi Taryono, Suryono Ai sanes? Taryono teh saha aki atawa didinya? Abdi Taryono, Ai aki. Aki Suryono. Terus teh Heeh salah kitu lah. Dia we didinya Taryono wing Suryono.
Heeh. Jadi balik deui ki ka tadi ki. Mm-mm. Jadi maksud abdi sumping ka dieu teh abdi teh gaduh kararepet Oh, masalah ieu kahirupan di dunia gitu. Tentang percintaan spesifik nama abdi teh gaduh kararepet di dirinya gitu. nu kamari mah jangke heula motong kalima. Datang ka dieu teh lain ku masalah cinta mah. Mun teu salah perebot poe kemis nah kamari aing datang deui ka dieu. Mun Berat. Lain ku cinta manehna. kunaon? Roromeheun aku. Datang ka dieu. Cek akit teh bapak gampang jang cing teh tuh barel ku roromeheun mah. Kutututnya. Bisa kamari. Kan itu teh segala penyakit ya. Aya anak yang bapak geuning ngawaradun. Kita kedai kopi jang. Aki mah lain ngadukun-dukun ting di kedai kopi teh tempat ngumpulna mun kaula-kaula muda, kaula-kaula tua kuas aki tos kieu. Ana ya aki mah da bagian ngasup ke dieu. Nah, kedai kopi teh aya kopi malahan abdi kedah nyana ini di bumi. Apaan ku bebas-bebasna kedai kopi. Jadi nek mau kopi nek mau Toleransi gitu nya. Toleransi. Pilih nyanak. Lamun ujang aya ngopinya buka rasa rumah sawe sia. Banyak aing nunjukan wae mawa kopi sorangan motor mau sorangan alus. Nuhun matak nabi mah rumaos gitu. Jadi balik di kanun tadi Cinta masalah teh abdi teh direruwet ku cinta. diruruwet ku cinta. Nuhun. Jadi cerita nama ki abdi teh deket jeung awewe nya. Kayak deket jadi teh pareneng-reneng, deket rasa, deket naon kayak deket Deket secara rasa jadi sering pendak, sering ketemuan, gitu, sering makan bareng, Ngan? bareng. Hah? Nya bobo teh jadi anjeunna bobo di bumina, abdi bobo di bumi abdi gitu. Tapi ka bobo teh teleponan tapi ka bobo gitu. Leuas aki wanian cek geus bobo bareng ujang. Terus Tadi dinya teh abdi teh tos yakin weh yen si awewe eta teh bisa jadi kabogoh gitu. Nah insyaallah abdi ge niatan teh pipa majikaneun tak awewe teh. pi pamajikaneun. Nya tapi pas ku abdi ditembaknya gitu menyatakan rasa gitunya. Mohon. Abdi teh ditolak ki aduh. Meni asa kumaha nya. Abdi teh entos di naon? Diangkat ka luhur gitu terus dijeretkeun ka handap gitu tah. Remuk ki hate abdi teh ki gitu. Kayak ya. Aki mah sok rada pohoan. Ya, Bisa diulangin teuing teu bieu dongeng nu bieu ti awal. Kusabab ki masuk kadang-kadang poho, kadang-kadang inget. Nu intina mah meureun kumaha teh? abdi gaduh kararepet Oh. tentang cinta. Masalah jeung awewe. Terus Aki mah capek atuh ki abdi teh beje mah geus teh leuleus hati teh leuleus geus ka hati. Daduh nu karadukun mah sameme istilahna pasina datang ke dieu teh geus apa abi masalahna. Kelak, udah. cek we Instagramnya ki Hah? Kayak aing ngaran ujang saha? Edi Tadi Taryono, ayeuna Edi. Kumaha? Edi Taryono pan Edi. Oh, Edi Taryono. Edi Taryono. Karena teh Edi ngan papanyangna Taryono. Taryono dipanggilna Juned. Hah? Nami panggilna Juned. Ngaran Edi Taryono. Besok batur mah sok manggil ka abdi teh Juned. Beton, naon beton ya? Wage sore, Hah? wage ka sorenakeun. Oh. Kasupna teh pahing meureun. Pahing. Ah jadi sayongan kene mana? Wagi. Abdi kan Tanggal. weton teh naon tanggal lahir. Ah, Udah hilap abdi teh pas lahir teh nuju alit keneh eta nu ngalahirkeun maneh saha? pun biang Bebeja ka di dinya henteu. henteu Ujang teh lahir tanggal 1 tanggal 1. henteu dat pas ngalahirkeun abdi terus ka ieu ka Arab Jadi Projo gumpat ke Arab gitu. urang dekat ka Arab abi mah disesuan ku doma gitu. Guys, tapi da ai aki mah da dukun geus internasional skalana aja. Kayak dukun di Arab urang itu ciri-cirina teh indung teh kumaha? Ngaranna we?
ngaranna teh Susi. Tah, ieu aya jaringan. Oh. Ya bisa ya. Cicing. Aya ki. Aya. Ujang teh lahir teh di poe Rebo. Ah, majar Salasa ki. Hah? Salasa. Mana nyawa salah satu di mana? Hah? Cek beja cek tetangga Salasa cenah. Tadi dia ngajak pas ya. Aki masalah mereka Susi naon eta. Susilawati. Ih, Susi Susanti. Aki mah matangna geura tataraos heula aki teh Susi Susanti. Susi Susanti. Awas ya mau main gendai kai. Oh, Salasa. Oh, Salasa. Ngantina sajarah lahir kepaksa ibu budak. Nya, soalnya cek beja mah heujeun cenah. Jadi hese Nah, juga sport lagi. kumaha tah? Solusina kumaha ki? Di sini. Iki jang. Menurut kutina pada rimbon. Mun Jadi Ujang teh lahir teh Werbo. Salasa malam Rebo. Oh, Jadi ai hitungan kolot mah ada jam genep. Heeh. Jam genep. Nuhun. Jam genep pika jam genep deui. Kan kieu jang. Aya nu ngaranna Inung Poe teh mun Rebo. Bo. Bapak Poe teh Nuhun. Senin, Salasa jeung Jumaah. Ujang mah beun kabagean teh Bapak Poe jadi Salasa. Poe. Ujang mah halusna. Solusi ti Aki mah kieu. Solusina. Mana rokona ki? Jadi sakumaha nu tadi Ujang teh lahir teh poe Salasa. Nuhun. Salasa mah ada kaitan teh jeung cinta. Bener pisan. Ngan ai papagon ti Aki mah meureun kieu. Aki salaku dukun favorit. Tina kajuaraan dukun anu Nusantara, Aki teh dukun favorit. Dukun favorit dina hal. Cinta. Jadi abi leres datang ke ditu teu Pas lepat. cocok. Kumaha amplop na datang ka dia. Jadi kieu jang. Cinta teh Ujang alus. Ayeuna perjuangan jeung pengorbanan ngancing mangha teh. Pesan ti Aki mah cinta teh lahirna teh leuwih awal ti perjuangan jeung pengorbanan. Kan kahiji. Kudu make sikir tengah naon oge. Akal logika jeung perasaan kudu dipake. Gitu. Anu kaduana kumaha wae tu najang. Nawa itu teh niat bener Niat. Jang niatna kumaha. Udah abi mah leres abi hoyong menikahi. Buktikeun ku hiji perjuangan jeung hiji pengorbanan. Eta teh geus sabeuneuh. Lamun perjuangan jeung pengorbanan belum tentu eta teh cinta. Tapi lamun geus cinta, geus sabeuneuh jeung perjuangan jeung pengorbanan. Nya. Kita arti teh. Ulangnya deui ki abi sok kilapan gitu. Kayak orang catetnya di naon teh. Aing karek. Pokokan kawas kieu. Ieu nambut HP-nya teu ngikinya. Sok, sok. Kumaha ki? Coba HP. Ieu teh Cinta lahir saacan pengorbanan cinta dan lah perjuangan. Jan pengorbanan. Mohon tos. Tos, tuh. Tah, anu kedua, nah. Oh direkam itu ki. Hah? Direkam. Jadi aing balik kali ngomong. Itu sok lanjutkan we. Oh, gitu. Besok ke dinya. Oh di dia nya. Sangkan mana cocok kedengekeun Mohon batu kayak bulu di bumi itu gitu. Biasa di setel deui gitu. Wuhan. Tah, eta cinta. Anu kaduana Ujang kumaha wae tuna. Nah itu teh niat banyaknya. Nah, gitu. Jang ai konsep cinta mah geus ti baheula urang mah tinggal nungguikeun. Jadi itulah sasayanganan cenah aku istilahna seolah sejati na teh urang gitu. Aba nu lainna mah sebut teh ngontrak di alam dunia lain begitu nah. Cinta teh tiba heula geus aya. Geus aya. Urang mah tinggal nuluykeun peran cinta eta. Gitu. Jadi cinta teh kumaha? Cinta teh nu mibakeun ka hiji jalma, ka istri pasangan antara awewe jeung laki di mana di dinya teh bisa ngalingkupkeun hiji perbedaan. Naon eta perbedaan? Karakter, sifat, segala rupana. Tah didinya urang kudu aya hiji salah satu memahami jeung saling mencocokkan. Teu sabab jelema antara jelema jeung jelema pasti beda. Semua karakterna masing-masing. Tah ku kituna
ujang sing sadar yen istilahna tadi teh calon dengan awewe teh beda cenah sifatnya jeung geus pasti. Nah kurang dia kudu bisa si tengah jeung menyadari akan hal eta gitu. Dai masalah perbedaan mah abi mah tos jelas beda. Maka hiji pan beda kelamin abi teh sareng anjeunna. Geus pasti. Terus teh benten dina ieu dina wajah gitu. Ya geus pasti. Anjeunna mah geulis pisan. Pasti. Abi mah kieu pisan pan ki. Jadi geus jelas beda apa ki gorengna kawas kumaha. Jadi pan cocok eta dina perbedaan mah beda. Cocok, dicocokkeun we da. Sangka naon lamun ku aki teh dicocokkeun ujang mah amplop kaki. Pan kitu teh. Ai teh di amplopan we yaos ki. Nya amplopna teh aya gitu tapi atas sama aya. Hai. Tenang naon. Da aki mah tara nerima bayaran kuas kitu. Tara. Nanyakeun tara. Kayak kelas lain. Asa dibere nawe sing ngarti we manehna. Eta kitu jang. Jadi cinta teh definisine teh naon? Cinta aya nu ngaranna cinta mah urang teh menikmati berarti tidak ada paksaan gitu nya. Kan sing mah deh. Cinta teh nya eta lir ibaratkeun liang perumpamaan. Liang saukuran awak ujang. Jerona kalitang jero. Jero pisan ya. Ditutupan ku ranting-ranting anu rapuh pisan. Kawas ujang, kawas kieu boga perasaan. Ade sensitif kan kumaha carana sangkan urang nincakapnya teu matak digugrus. Cinta mah jang lir ibaratkeun ngalayang ngapung ngawang-ngawang henteu di luhur henteu di handap tapi stabil konstan aya di dinya. Jadi kumaha disebut cinta tah di dinya cinta teh sabenerna mah menikmati hiji kebebasan anu sabebas-bebasna dengan cara anu kebebasan gitu. Kebebasan. Cinta mah ulah dipaksa. Disebut intervensi. Disebutkan kamu plase cek budak orang. Kamu plasenya. Api-api gitu kan. Api-api bogoh padahal henteu. Api-api bogoh. Tah jiga naon manehna teh kitu. Api-api bogoh padahal henteu gitu. Can kitu nah. Kusabab naon kieu jang. Lain disebutkeun ngaranna bogoh. Bogoh mah intina mah jang lalaki. Nya lalaki. Aya aki? Duga. Nya lalaki meureun matak disebut aki ge. Ujang mimiti datang ka dieu, nempokeun aki kawas kumaha? Kawas rinyu. Ge. Punten ki. Punten. Ade jang. Adi sok panceplosan. Jampe santet aya di dieu. Ulah atuh. Ya, kan humoris kedah ieu kedah sering heureuy kitu meh. Ieu nah, lanjut teh. Terjalin komunikasi teh gitu. Mau banget ini nyawing. Tiba-tiba kalau mana datang ka dia, nempokeun ka aki. Aya sir weh. Sir teh naon ki? Sir teh rasa, citresna rasa. Ayeuna urang kasengselang panon cek parebasana. Tuh. Itu. Aya teh karasa hokeun ku kecantikan aki nu kawas kieu. Aya. Hah? Aya. Cantik. Loba bisa. Jadi ujang mah cocokna jeung aki. Ulah atuh. Kan sami atuh pemeget sami ulah. Oke, ujang geus sauni memanggahan ka aki. Itu nu dukunna teh ujang atawa aki. Nu dukun mah aki. Tah kuna teh aki nu memanggahan ka ujang. Itu bisa kitu atuh. Ais. Lain. Pokoknya mah kitu we. Kieu jang. Intina gitunya antara sir budi cipta rasa. Apa? Sir teh citresna, rasa sayakina rasa. Sayakina rasa. Tanpa aya emel-emel tinu panon ceuli atawa baham sungut jeung pemikiran, tapi sir. Eta tadi wangunan teh kunaon ku kebiasaan. Gitu. Budi teh akal jang. Budi teh akal. Cipta bakal nyiptakeun. Rasa nu tadi teh cek ujang nah kieu teh mangait saling membutuhkan gitu. Saling kakara jadi ulah maksakeun ya lamun bogoh ulah dipaksa lamun teu bogoh ulah dipaksa hese sih
Gitu, tak nama ujang balik ke imah. Nuhun. Isi horo. 3 poe 3 peuting. Puasa jeung lamun buka mun bisa daharna jeung bancet. Oh, aya lagi orai budug. Hah? Orai budug. Orai budug. Mun. Eta mah da keur orai budug mah hayang kana bisa hayang maretkeun ini. Jadi kedah banjat wae. Bancet manak mah berarti budak Anu hejo anu beureum. Nu hejo anu beureum. Mun aya nu koneng. Oh, nu koneng. Gitu. Tah kitu merencang ti aki. Sok aya nama ba, ku angge didoakeun teh dia sambung doa meureunnya. Mudah-mudahan ujang istilahna manggihkeun citrana rasa eta. Sir budi cipta rasa. Eta. Hati teh. Kartos ki. Jadi ulah istilahna frustasi sih. Ya abi mah sok kitu ki sok frustasi. Ulah. Introspeksi. Kamari ge abi teh tos ieu orang cicing di pinggir jembatan abi teh. Ya geus aya kitu mah beureunya. Aki ayeuna geus kitu geus wayah kieu biasana aki kudu tawasul heula. Oh, mohon kieu tuh. Punten ngawagel atuh. Punten ngawagel kieu nya. Ih teu naon jang. Ya kitu teh. Bade dicabut deui nya kieu. Naon? Mohon ieu bade dicanak deui. Ya, ojok gubuk. Gitu patut. Punten ngawagel sakali deui nya. Artos nama di ieu we nya, di transfer we nya. Transfer we. Mohon. Kayaknya mangga aja nak ditransfer kumaha ge. Nu pasti make mah da ikhlas sok gitu. Waalaikumsalam. Mangga ki. Mangga aja. Aneh-aneh wae permasalahan di alam dunia. Cinta weh. Pembela ge kami. Kecintaan jeung ini maneh. Gitu kan. Dan rapat ini antar paranormal internasional Nusantara. Tak. Assalamualaikum. Ki. Salam. Kene rokok. Bukeun nya aduh. Ye. Ku tadi Sebatang gitu di moto ayaan atuh. Dan nya ki ngawagel aduh. Lain dibere manggal nyutakon lain. Bisa aing buka SMA kawas gitu tilu geus boborot. Da ngaranna cinta. Jadi kitu cinta mah lir ibaratkeun liang anu saukuran awak urang. Jerona kalintang jero ngan ditutupan ku kalakai jeung ku pangkung anu rapuh sifatna. Kumargi kitu cing Mang Hade cangka ngalengkahna urang teh kudu bisa ngarasa bebas dirinya. Lir ibaratkeun ngapung ngawang-ngawang teu di luhur teu di handap. Kabeh ge aya beritna kestabilan. Tah nu mata kitu cinta teh naon nya cinta teh kabebasan anu alus-alusna kabebasan. Penting ati sakitu. Mugia nikmati bersama kita bercinta di panggung dunia. Asa apa kalau beta teh cinta beta.